Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patapang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 3 Januari 2026 masih dina surat Toha ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahal ataka nahan teu datang ka anjeun Muhammad, henteu dugi ka anjeun hadis atau hikayah Musa tentang Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu sarita Kangjeng Nabi Musa ningali jalma anu keur pasea gelut silih teungeul ku Kangjeng Nabi dipisah ngan ku Kangjeng Nabi kateungeul eta kaum Gipti langsung maot. Jadi Bani Israil sareng Gipti anu keur parasea tah dikejar ku bala tentarana kaum Gipti tegasna Firaun. Kangjeng Nabi Musa lari ka hiji padang pasir nyaeta anu lega pisan disebutna teh kota Madian, anu di dinya teh aya pengembala kambing seueur kambingna nyaeta Nabi Syuaib. Nabi Syuaib gaduh putra gadis seueur ditikah ku Kangjeng Nabi Musa kalayan mas kaliwina 8 tahun ngangon doma. Saatosna 8 tahun Kangjeng Nabi Musa angkat deui ka Mesir nyanak istrina. Idroa ketika di jalan Kangjeng Nabi Musa samangsa-mangsa idroa ningali naron seuneu keur poek mongkleng buta rajin teu katinggal curug-curug acan di padang pasir menuju kota Mesir ti Madian. Sareng keluarga Kangjeng Nabi Musa ningali seuneu atuh bungah kacida. Faqala mangka nyarios Kangjeng Nabi Musa li ahlihi ka kaluargana Kangjeng Nabi Musa, amkusu caricing di dieu anjeun kabeh kuring arek nyampeurkeun itu cenah. Ini anastu sanyana arek kuring anastu ningali naron seuneu calak-calak. La ali mudah-mudahan atikum bisa mawa ka anjeun kabeh minha tina eta tempat biqobasin ruhak atawa seuneu supaya bisa ngadurukan anjeun moal katirisan. Kitu saur Kangjeng Nabi Musa ka keluargana. Au ajidu atau menang tina eta tempat ala nari tina tempat seuneu hudan pituduh ka mana jalan ka Mesir jeung pituduh nu sajena. Saterasna Kangjeng Nabi Musa berangkat nyalira ka anu calak-calak aya seuneu. Palamma mangka samangsa-mangsa ataha datang Nabi Musa ka eta tempat dugi. Tiba-tiba nu dia aya sora anu memanggil. Ya Musa, hei Musa, gitu aya nu manggil teh. Terus Kangjeng Nabi Musa kaget dikupingkeun deui eta sora. Ini anna rabbuka, sanyana ari kaula rabbuka pangeran anjeun Musa. Fahla mangka lepaskeun atawa coplokeun na'laka eta 2 sendal anjeun. Penghormatan jeung memang eta tempat teh suci jadi teu kenging nganggo sendal. Innaka sanyana ari anjeun ayeuna berada bil wadi di lembah. Wadi naon muqaddasi lembah anu suci tua namina lembah tua. Jadi Kangjeng Nabi Musa mah patepang sareng Allah kalayan tiasa langsung nyarios sareng Allah Subhanahu wa taala sarta diangkat eta Kangjeng Nabi Musa janten nabi waktu sarita janten rasul. Saterasna wa anna sanyana ari kaula akhtartuka milih ka anjeun atawa ngangkat anjeun sebagai nabi. Pastami maka sok dengekeun ieu Musa. Ajarkeun ka kaum-kaum anjeun lima yuha tina naon anu diwahyukeun ka anjeun. Innani sanyana ari kami ana sanyana ari kami tegasna kaula Allah. Allahu nyaeta Gusti Allah saur Allah. La ilaha teu aya anu wajib diibadahan illa ana kecuali kaula saur Allah. Fa'budni mangka kudu ibadah anjeun kabeh ka kami. Wa aqimis sholata jeung kudu ngadegkeun salat li dzikri supaya selalu mengingat kami saur Allah.
Inna sa'ata sanyana ari poe kiamah, saah kiamah. Atiatu pasti datang ke anjeun. Akadu sok sanyajan disamarkeun. Via disamarkeun naon waktuna. Jadi mau anu terang waktu ku Allah disamarkan tentang hari kiamat. Lituzza supaya dibales baik amal baik atau amal yang kurang baik. Sadayana dibalas. Kullu nafsin tiap-tiap jiwa bima tina naon perkala ya tas anu dipigawena keur di dunia. Palaya seddan naka jeung ulah ngabalieur ulah berpaling anjeun kabeh anha tina terjadina hari kiamat, bakal terjadi kiamat. Malayu minu sahabaya jalamana atu teu iman atau teu percaya biha kana poe kiamat wa taba'a hawa jeung nuturkeun kana hawa nafsuna teu percaya kana kiamat. Fatardo maka manehna kabeh anu teu percaya kana poe kiamat fatardo maka fatarda maka bakal binasa. Jadi orang kudu percanten, upami teu percanten bisi binasa ku Allah disiksa. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna dinten ieu kalian insyaallah patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.